puasa tengah lebaran deui geus 15 poe ai kan gawekna bae. Biar duit ke mana ya anjing bagi baju. Di mitra segala naon. Nyarongsokan ya. Ajual lagi geus tahu tuh. Nyelot nya beuteung di lapar. Mau sama loba anjing senang meuli karung mah, tapi ngajual bingung ya ke mana ya. Di bulan puasa kita manggil budak ke marana gitu, darah apa baik gitu. Coba gitu nyarongsokan ada ke budak. Tapi di sini kalau mau kapai ke budak kalau nyarongsokan. Sebetulnya ya terima halal lah nyaran duit. Nyarongsokan ke naon? Sabro amat. Tapi aing mana lapar gitu dengan aing. Kalau puasa tadi dah lelah. Ting bae. Panas hati kayaknya di kamar ini lapar ya seret ya ip yes ya penting tarawih mau kudu tama empat lumayan ya misalnya saya 5 aing 5 10 bagi 2 orang aing mau dibayar 5 mau lah ya lah ya mau panas dong ya capek panas gila tuh aing budak sih kamaran aja Di sore cuaca aku tak sakit minum lumayan sakit kumpulkan saya udah ya coba lain apa mau ianya sebutin teori lah buat ini jadi orang gitu penting mah kudu taraweh tapi itu merati udah karena dulunya undang bulan puasa di hari mah baik ya weh aku panggul aja saya aing sama coba kan dia aing siapa amat emang lu sih dah si di mana baik nyaho aing ke Sembara di mana tuh satu Ilan ya ngane kelabaran ya aku yuk naon bae oh siap kali jadi tukang dengan kabel sih bolong dengan kabel bukan dia aing dak kelabaran apa aing boga bagian dan anak aing mitra aing teguh duit aing usahanan bae jangan segala kieu dieu aja nang di mana tuh senangnya mana buluan berarti naik kapal atau nyarokannya ada nanya penting halal orang aja sih ke mana Pari balik aing murid ayo aing itu kayak Mas ya penting ilmu mal penting hari kupatnya aing anak aing diajak aing ye anak aing 5 aing 15 bisa lah ya tarawih heula lah aing buka di masjidnya ai kieu si AA ka mananya geus sore can balik kieu abi Allah kita ngeladaun kupat tadi ieu mah jebut geus tereh bersih aduh kudu diteangkeun ieu mah ka mana nyarana ieu nya kesel-kesel teuing ka tadi teh ngaladaun AA di dinya naon meh ini tata adi nih tanggal daun kala apa kamana? Astagfirullahaladzim. Tapi bina jasanya. Jemput betul nggak sebaras di tengah jemputan jemput nggak sebaras itu. Oh, tuh kudu rajin lah jadi pemajikan mah. Kadang ngalalah. Mana tuh daun apa penting yuk? Kadang tangun di mana? Kupat yuk. Oke, kadang betul mah nggak ala rasa kupat nah. Oh, nggak tangguan ngalalan. Abu. Nggak lah nak balik bela jasa laki nak ngalak kedeng. Salah apa di dia? Boga saya. Tapi bener bogana ya. Kalah baik itu kayaknya daripada pemajikan aing can nyen kupat. Sarakah orang yang kunutnya kudu make kupat segala. Lah, kalah baik kayaknya lah. Ya maos. Ya, menyatakan kayaknya lah. Bogana eueuh ya. Daripada bikin aing can nyen kupat. Makasih. Tarik nyampe ya. Kayak gitunya. Udah. Si doang ya. Wah, benang ya. Dapat banyak ya mah. Lah, sakinya mah meureun. Hesenya perjalanan kupat lah. Lah. Waktu nggak sore jam 4:30 nggak mau buret lah. Buat dia bulan lah. Hei, tak, ke mana? Weh, Aran, Ke mana? ngabuburit. Ngabuburit. Heeh. Hei, ulah itu soal penting bagian kunut di musola. Kedeng ge balik, jam meh maghrib geus adi mah, penting jadwal, Pak. Oh. Ini kamu bertelan ya? Ngabuburit.
eta mah daun tak? Lain kupat. Astaga, eta mah kolot jasa, daun lagi. Mau bener, bisa heuras. Sih dia lah mah bisa di jeuna. Mau bisa heuras. Eta menang gimana ngalana? Itu boga sameureun lah. Jadi pamajikan marah bae cenah kupat. Aku geus jam sabaraha ieu? Jam 4. Atuh malah kaburu asak. Taruhnya juga Pak Ustad jangan ada kupat urang di. Atuh, kayak amun geus mah bae-bae ka itu ka kamu salah. Kalau seureun mah perbaikan dia bikin sinangguan. Oh ya. Ya. Oh tendep, itu heula. Murid. Iya lagi balik ican balik kan bae nyerongsokan ya. Anak geus tilu ye, jangan beli baju, jangan beli keneh. Kemana isna, bapak budak kieu? Dek, ayah kemana cenah? Jangan balik-balik, nyerongsokan. Weh, penting lamun sedap ketan aya kayaknya. Heeh. Penting soalnya kilo. Wih, abi kan aing. Aing kan tekan gak kayaknya. Lah, aing baliknya bikin carewen. Terus si aing setepnya kabeh aing pada nyerongsokan dari Indonesia. Tapi terus magrib jemputannya. Kan kasihan. Dek, ayah hika mana can baliknya nih? Ayah nggak sengaja rongsokan can. Temulang eta udahna parutup bae. Ieu kumpulkeunnya saeutik Masih. sabar cennya urang ke Nyetere pun geus kunut deui ieu. lain rongsokan geus Italian can. Hujan. Kayak suka orang ngajual lah ka udahnya. Oh, Ujung tuh, sang mitra udah heula. Gampang meuli baju mah urang. Heeh, 5.000 bae lah. Ya aya baju loba nu malu raya. Oke ya. Oke ya deh ya. Jangan nangis ya, sabar ya. Oke. Itu urang ke Iswan ya Iswan mitra heula. Iya. Aduh baik lah. Ayo balik. Pulang berdiri pulang. Kablek. Enggak normal. Hubungannya tuh. Aduh, ya udah kebuburit. Terjadi ya asana menggas jam 5 lewat ya mah setengah genep. Mobil mogok. Mana meureun kempesnya? Ayo, aduh. Bang, Mana? Iya, Jang. Mobil mogok, mobil Pak Ustad. Aduh, ngeus dibantuan mah. Ayo bisa mah. Dana naon bantuan? Ayo beberat. Bantuan hadean maksudnya, lain bantuan angkap. Pagel buku ieu kuncina kemana leungit? Ih, Kuncina leungit ya di jero obreun nah. aduh, ngadi kumaha tuh ya? Atuh terjadi Pak jeung buburit lagi ya. Sejadinya. Terjadi. Aja bro. Tadi geus kapanggih baron keur ngaladon kalapa. Aku ini siapa ngican aku ini? Kuing mancan ka mana meureun? Geus teu ka baron teu ka denenge. Tadi ge baron kapanggih ku Pak Ustad. Ngaladon kalapa kolot jasa. Atuh moal bisa dijieun. Kupat aja geus urut ngaladon kalapa. Tuh kalau senang orang baliknya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Geus jual geura. Iya mobil aya bae ngabuburit. pakai terenggok segala. Mana orang sih ya? Bana kempes. Ditutup pentil kemana bisa nyokot di astaga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Haji, Ustaz. Ngaji orang sokan. Aja langsung kan? Iya, sok beliin soalnya. Ensok. Atuh saletik amat atuh meulina. Iya, sokan tok doang contoh. Urang buka kabel. Eta naon eta? Cangkang kabel. Coba Ustaz heula. Di mah boga cangkang kabel, di mah 2 karung. Nek ngajur ka udang sebalik malah rugi. Waduh, atuh lain nu loba mawana. Atuh aya di mah contoh doang. Oh, contoh. Saksi loba duit ieu. Ieu 40.000 warima. Teu bisa leuwih teu. Untuk bisa kan geus pas. Kan wayana urang anak urang can capitrahan pamajikan ngarong bae hang meuli baju gamis. Allah. Makanya kami salah halaina. Aya nu murah. Di mana? Marah pemajikan mah. Makanya kan pemajikan hanya OTW bae urang susah naik kos kieu. Kemana bae teu nempo-nempo Pak Ustaz. Terus jadi kos kieu kuari masyaallah. Urang mumbara bae urang gawe dibayar henteu urang. Ayo yuk. Enggak, iya ku Pak Ustad. Oh. Judanan hari dia bawa itu sasana. Iya ya. Iya dibayar dulu ku Pak Ustadnya. Oh, dapat jeung meuli-meuli kolok kurang lah. Ayo itu sakintal. 2 karung, ayo sih. Halo ya tuh. 50 kilo mah. Ya. Kadang ku Pak Ustad dihitung lah. Tadi kurang di mah di kilo aya 50. 2 kintalan paling sekarung beren leuwih ya cenah mah. Tadi 2 jutaan, 2 juta leuwih lah. 2 juta. Cukup jeung mitra jeung beli baju jeung anak. Oke, isukan poinnya.
Bawa makana di rumah kudu loba bersyukur. Tolong pamit tuh pesennya. Siap siap siap. Adanya. Oke, sekalian bayar aja itu nya. Ya bae, siap koy teh. Aduh, iya salaki kemana tadi po kernaon iya nangguan si AA iya jangan balik-balik kemana kita ngara daun kalapa masa Allah setengah genep geram masak po kumaha anak masakna tuh calana be aku dong-doman iya nangguan manehna balik astagfirullahaladzim batur mangget asak karena nyangkutna eta si AA ampun terus rasa kuliah batur mah tinggal mau ke masjid begitu eta si tadi dititahna harare saya pisan jatuh telepon HP lah ih gablek HP salakina teu percayaan tah nyetel HP kumaha meureun eta atuh caritana po haram atuh boga zaman gua boga HP mah oh lah usah biasa lain papatah nah juga sebenarnya baju lebaran po can lah boro-boro baju aduh lebaran si empo aku masih bukan yang salah patai gitu tadi nangguan daunna teu datang-datang boro-boro kita baju gawe lebaran. atuh kita gawe malas salakina eta mah nita daun kalapa peji hese bawakan iya ka adik tah rek gawe mah mau kenaon bedong atuh pohara bedog mah tuh eueuh deui lah aduh kajin nggak salah kos gitu menuk naon di arah oh si kudu namanya orang ganti salakinya zaman Bener, eta. zaman kuarete geus zaman kumaha bener zamanna bener geus tren jasa kuari mah atuh ieu dong-doman teh tadi teu beak-beak di calana nangguan si A ieu daun kelapa eueuh calana beak ku dong-doman ieu ya Allah si Ahmad kajana meureun bisa jadi mah aduh kajana mah ieu dong enggak jadi oh urang sih teh bisa dandanannya jadinya ieu lalaki ayeuna heueuh abdi kan boga naon ieu skincare terus nah jumpa rek ngeridit moal aing boro-boro ngaredit skincare aing jeung meuli kupat lagi eueuh duitna nitah ngalah teu datang-datang tempo po ieu mah tempo deui eta bebat bejan nu aya aing lah moal lah nu aing lah ame geus nu salaki betah di imah salaki mah lain betah di mah lain kana skincare kena naon karena keimanan masa oh, bener. Lain karena skincare aduh make skincare baru berupa-rupa guys imana tipis mah po balik ke apa atuh mangga aja enak kemana deui balik